Aya we nu nanya Neng Nais, salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Wios Kang diwartoskeun? Teu naon kasinggung? Tomboroni kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan optik. Da kudu dibejakeun salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam, baju hayang kari make, ari pagawean sapopoe ngan musuh. Heula ieu teh asal darame sugan di dieu aya sok museum. Colok gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raya ieu teh. Ibu tarundung teh acan. Acan. Geuning teu boga rarasaan. Jalmi nu normal mah wayang kieu teh geus tunduh. Hoyong normal. Salare. Daun salam, daun laja, nu ngajawab salam mudah-mudahan cing lebat surga. Amin. Haroyong ka surga. Haroyong maut. Dia mah kasurga hayang ari maut na ali rek jalan mana asupna. Daun salam, daun suci nu ngajawab salam mudah-mudahan cing tereng ibadah haji. Amin. Hoyong ka Mekah. Hoyong ibadah haji. Hoyong naik pesawat. Wios teu turun deui. Kita kudu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalatin qurasyiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyariyah wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad-ustadzah, wabil khusus nukusi mafi dipika hormat tur ditedak doana bersama guru-guru orang, para ajengan, para kiai anu nampak hadir di ieu tempat, urang doakeun mudah-mudahan marang tenak masing sarehat. Amin. Kunaon Bu unggal abdi ceramah di mana wae nu kahiji didoakeun teh ajengan jeung kiai. Sabab rumasa ayeuna mah hese gantina leres da. Sok sanajan ayeuna ibu jeung bapak masantrenkeun budak, mang tahun-tahun hirupna di pasantren belum tentu sanggup ngagantikeun kiai. Betul. Mangkani urang segala pangabutuh teh sadidinten datangna ka kiai leres da. Aya naon ngadongkapan kiai. Betul. Sami di dieu kitu. Tahlilan ka kiai 7 bulan ka kiai. Gitu atuh aya soraan. Ari nu ieu mah nu dipayun rada kompak bersuara. Itu nu ditukang. Nu ditukang mah culang cilek nyorak hita. Nek maot atuh. Lain beliau bisa kahayang ditinggali teh. Bermah tiris jarompe wae atuh. Sok teu nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Sigan belo. Eta cintarik bari kompak sakali deui. Tahlilan ka kiai 7 bulan ka kiai. Kasurupan ka kiai. Cari cing wae ya teh. Itu tungguan tak tadi jarompe we ditunggang. Apa dari ngakotu ieu mah rada sumanget nyanyina. Leres da. Siap aja. Lah gambar gitu atuh biasa we. Sakali deui geus siap bae nama. Tahlilan ka kiai 7 bulan ka kiai. Kasurupan ka kiai. Kamaotan ka kiai. Nolatan mayit ka kiai. Ngadoakeun mayit ka kiai. Ngagotong mayit ka kiai. Apunten pangarsa di dieu kiai tapi ngagotong mayit. Aja kiai ngagotong mayit di dieu. Kunaon dieu kiai atuh cenah.
Allah ya Karim. Punten Pak salame urang digubrakeun ke alam dunia tapi kan ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa tapi jeung ajeng kiai. Mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gantina. Mata urang doakeun ku sadaya mudahan guru-guru urang anu aya di ieu wilayah khususna mudah-mudahan marantena masing sarehat amin. Sing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, oge masing ditambih-tambih istiqomahna. Ulang lima ibu-ibu ngadukung ajengan poligami. Sehantailah Kasih Mabdi diberikan hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades Sinarang Kadusna, salaku Ais Pangampi, salaku Pamong Desa, daruakeun mudah-mudahan karantena masing sareha. Aya Pak RT aya? Aya. Belah mana Pak RT cari? Ieu. Pak ininya? Pak RW aya Pak RW? Iya aya Pak RW. Pak Kades aya? Nah, mumpung araraya ibu jawab cing jujur bari tali. Osok ngaduakeun Pak RT. Osok. Osok ece ngaduakeun Pak RW. Osok ngaduakeun Pak Kades. Kade ngajawab osok teh di dieu we hungkul. Sami Pak Bu RT RW Kades oge ku urang doakeun sabab naon capek jadi pemimpin teh bisa salahkeun wae. Terus teh. Kamari we di urang ngurusum BLT jeung bansos. Lu teh kabagian panyalahkeun ka Pak RT. Terus teh. Majakeun teh lah RT nu dibikeun bansos duau we hungkul. Aya di dieu sok kitu ka RT. Aya. Sebelah mana diukna? Ya capek jadi pemimpin. Selaras nama orang oge pemimpin jang awak orang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira kesese, komodeui mimpin awak ba. Matak sami para pemimpin khususna nu aya di ieu wilayah mudah-mudahan marantena masih sarehat. Mudah-mudahan marantena dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu adil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kasih Mabdi diberikan hormat sahibul hajat sakulawargi bersama Bapak Devi Sinarang Ibu Rika kali Bapak Gunawan Sinarang Ibu Ai. Urang doakeun mudah-mudahan sahibul hajat sakulawargi anu parantos ngadamel acara sakieu megahna pangaosan anu sakieu ageungna masing dibales ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mudah-mudahan Adimas anu bade ngalaksanakeun pernikahan masing dipaparinan kalancaran dina sagala rupina, masing dihasilkeun sagala pamaksadanana. Amin. Sesolaras nama ece abdi bingung ari diulung dina acara nikahan teh. Abdi kita acan. Terus Pak rek ngabahas sejarah nikah da panjang teuing. Rek ngabahas nikmat nikah da acan ngasaan. Kapan datang jauh-jauh Bu di Cipongkor kadia rek parineangan gitu. Sugan manggih nu herang. Wah rarumek. Ketenangan lah urang paksa tuh. Endailah Kasih Mabdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabak noge hipu siga kue baru sabab loba nyatu. Dan biasa Pak ibu-ibu mah dina pengajian sok jempling we caricing tapi darun teh. Di Cipongkor ieu mah. Kali ini dia. Apaan sampai di ditu ge ti dieu heula lolobanan. Urang munajat ka Allah mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu taqwa. Amin. Amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama. Amin. Oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Amin.
Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mudah-mudahan dia dengan minat. Cari dia tangga dia. Dan memang kurang mah gitu Pak, biasa lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa, hare-hare ngadoa teh leres dah. Boleh pertarusan neng nais memangna naon sih keutamaan eta doa teh. Tapi lih ieu mah urang dieu ibu ngagaduhan salaki anu bedegong. Aya teh. Bager dia mah. Atawa bapak gaduh pamajikan anu lurus tunjung. Aya. Atawa ibu jeung bapak gaduh barudak anu hese diatur. Aya teh. Bisa bola aya. Aya we nu nanya neng nais, salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Bios kang diwartoskeun? Teu naon kasinggung? Tomboroni kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan abdi. Da kudu dibejakeun salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam, baju hayang kari make, ari pagawean sapopoe ngan musuh. Heula ieu teh asal darame sugan di dieu aya sok museum. Cocok berarti. Punten Bu tukang museum mah ari pamajikan diabur, ari lauk ditungkul. Dipenta duit ku budakna da ngomongna teh teu boga, ari dina kopeah nyempe 50.000 jang nyeun eupan. Eupan ku endog meuni kokonengna kangna ari budak dahar jeung cilok. Ceuk budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Kan urang sedih Pak, abdi salut ka tukang museum teh dua perkara. Tukang museum mah sabar jeung istiqomah. Tepuk tangan heula yang tukang museum. Asa diulangeun si Akang. Tukang museum mah sabar jeung istiqomah, bahkan ku saking istiqomahna tukang museum nu gelo oge eleh. Nu gelo kahujanan masih kena lumpat, nu museum mah cicing nu jejer. Terus dah. Aya buludu genep dasa jihad, Pak. Karena bejaan kan rusak-rusak museum tuh kan museum mah hirupna teh teu pernah maju. Sebab lamun maju we saletik ngagejepur. Betul Bu? Lamun ibu gaduh salaki resep museum nepi ka ngangkekeun kana ibadah, ngangkekeun kana salat eta teh salaki bedel. Aya nu kitu. Iya. Ini salaki kecil. Cek si bapak nu ditukang teh terus neng nais ayeuna kumaha pamajikan anu lurus tunjung teh. Cek ditukang tas. Siga nu dek balas dendam si Akang. Ibu siap dibalikeun? Siap. Siap. Cukupikeun pamajikan anu lurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki. Jang meuli make up, jang meuli kosmetik, ari kokoleuteun angger. Oh, kaeta. Pamajikan batur mah kapanasan teh jadi beureum, pamajikan Akang mah kapanasan teh jadi gunung. Kayak teh pamajikan lurus tunjung. Terus neng nais ayeuna kumaha barudak nu hese diatur teh. Ada mungkin barudak nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV, dititah salat kalah nyoo. Aya nu kitu? Maneh siga ngaten. Lamun ibu bapak gaduh murang kali siga kitu bacakeun doa nu bieu.
Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terus tambihan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal alimin, Rabbi habli minal amilin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minas syakirin. Kaayaan ibu kergaduh wudu tos salat tahajud teras tiupkeun eta doa teh kana mun-munan murang kali bari ikhlas karena Allah. Cek bari ikhlas karena Allah. Tiupkeun kana mun-munan murang kali. Bari tiup cari tanah. Taruas. Ampura dihaja. Tiupkeun kana mun-munan murang kali, doakeun budak ibu cing dijantankeun murang kali anu soleh-soleh. Da perjantan Pak urang dieu mah sadayana ahli tarahajud. Kapan lobaan Kang? Mun saurang tahajud, mun lobaan tarahajud. Berada diamalkeun mah. Insya kade urang dia lamun gaduh kahoyong der ngadoa ka Allah je kahoyong gaduh murang kali anu soleh nyungkeun ka Gusti sebutkeun cing lengkap hayang nu soleh nu pinter anu bagus. Sabab lamun ngadoa teu lengkap teu detail bisi salah. Contoh ngadoa ka Allah, Gusti abdi masa boboe teh hayang diuk ke dina kursi bari ujang-ujangan tapi duit dararata. Diijabah ku Allah jadi tukang jahit. Terus atau ngadoana teh Gusti abdi masa boboe teh hayang diuk dina kursi tapi duitnya lampurkeun. Diijabah ku Allah jadi tukang jaga WC. Tingali tukang jaga WC duit nyamperkeun teh. Nyamperkeun apa aya tulisanna tukang jaga WC mah nya ih 2000. Pak modal 5000. Datang nu modal mere duit 10.000 teh aya angsuran. Kerja tukang jaga WC teh punten Kang teu aya angsuran sok we ayeuna mah dihaturanan modal duit. Alah pas. Eta harga tai 5.000. Salah ngadoa eta. Atawa ngadoana kieu Gusti abdi mah sapopoe teh hoyong seueur nu masihan artos jeung jalma-jalma narurut ka abdi kabeh. Diijabah ku Allah jadi tukang parkir. Tingali tukang parkir jalma nurut teu? Nurut duit meunang teu? Meunang. Kan salah ngadoa. Jadi contoh lamun bapak-bapak hoyong garaduh motor kieu ngadoana Allahumma rjukni motor PCX warna bodas tahun 2023 cash berangkat kanan. Kade Pak tinggalin sebutkan hayang cash gitu. Sabab lamun tadi disebutkan cash bisingkeun motorna berangkat kiri. Kiri dit kiri. Lain pernah naon Pak apa nari motor kiri ditangkap tina sorana ge geus beda. Leres dah. Ningang digas sorana teh dieu. Setoran. Setoran. Direm. Kidit. Tapi si itu jadi mun ngadoa kudu hoyong gaduh murang kali anu soleh nyungkeun ka Gusti sebutkeun cing lengkap hayang nu soleh nu pinter anu bagus. Sabab pinter hunkul belum tentu bener, pinter hunkul belum tentu soleh ngerasa. Jadi ngadoa sing lengkap kalas. Garaduh ibu budak gaduh. Hari budak aya sabaraha hiji hurufna. Ngitung heula di belah dinya. Aya sabaraha? 5. B U D A K dihijikeun jadi budak. Kira ngarah raosan bias abdi ceramahnya bari tadi? Bios. Kain kuna naon ya teh Bapak Gunawan korsina teh enakeun teulas. Ieu kursi dieu hareup teuing nyeri kana kaina eta. Eta kurang ngantung lah. Lamun kudu dibejakeun mah abdi geus nyana di awak.
perjalanan tapi luar biasa bari teras-terasan uleman kamari-kamari. Jadi awak ya teh. Jadi tadi dina mobil abdi mah calik teu tatih-tatih. Garama ngatur sadayana. Mata kadieu ge keur cager. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae nu nanya oge. Kalian mah kamari nembe keneh diparios ka dokter saurna teh aya gangguan dina darah. Jadi abdi teh kaluhur darah tinggi. Kadang darah rendah, namun ka pemuda darah muda, namun ka aki-aki demam berdarah. Maka kita Bapak Devi, upami abdi ceramahna yang semangat pemuda kahareukeun aki-aki. Penyakit malaria. Teu naon dari geus dari orang paksakeun. Bu ulangi, budak aya 5 hurufna. B U D A K dihijikeun jadi budak. Nu kahiji dina budak aya huruf naon? B. B di dieu mustakun min biayaan. Beres? Apaan budak teh kang biayaan tong borolin ayeuna geus ngajarentul siga kieu ti mimiti dikandung oge budak teh tos janten biayaan. Biasana ibu-ibu nu hamil osok nyiram jam 12 penting gudang hayang rujak cuka atau budakna pas lahir teh jadi hasil. Aya oge kang nu nyiramna teh hayang ngecolkeun sangu kana pais ti kotok. Tidak salah kina bawaan oge dipais di kotok teh geus asap dipikeun ka istrina. Nah ari geus dipikeun jeung ibu. Bapak, dieu dede utun ngaharewos ka mamah sauna teh PHK ku bapak. Mau jawab cing tarik ari nyiram biayaan teh. Biayaan. Terus biasanya ibu-ibu nu hamil sok pariksa ka bidan biayaan teh. Pamitos obat sasih ngayakeun syukuran 4 bulanan biayaan. 7 sasihan biayaan. Ngalahirkeun oge biayaan. Lain saukur biayaan Pak ibu-ibu keur hamil mah tapi perjuanganna diuji luar biasa. Leres teh. Kapan hayang sare ge nu keur hamil mah serba salah. Komo geus gede mah. Betul Bu? Nyanyi dir teu enakeun nang karak eungap nang kuban atuh bucat orok. Yaudah hariwah atuh ningali ibu-ibu nu hamil bawana nang kuban mah. Sabab nu antel kana kasur teh beuteung ngahungkul, tarang jang sungkulna mah ngangkang di jalanan. Aduh, bapak bisa lagi nak kuih si gagang sih. Beres tak? Luar biasa Pak, ibu-ibu gerhamil lipu. Ayeuna bapak uih ti pasir mawa sampe sakarung karasa cangkel bisa diejakeun heula. Tapi ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa dititipkeun heula. Bisa henteu? Teu bisa. Coba urang ieu mah hamil sok dititipkeun. Cek ibu kata tangga, "Cek, cik di HP hamil duanya merek belanja heula ka pasar." Cek tetangga teh sok sampaikeun dina paker. Aya hamil kan siga anduk disampaikeun. Teu bisa hamil mah angger we karasa ku sorang. Hamilna ripuh, Pak. Ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa. Ibu Nika waktu hamil pada ngalahirkeun dibawa ku Padepi teh ka bidan. Zamannya kawan teu marek dahar. Cek bidan sok ibu gerak naik kana kasur nyamuhun da kana genteng mah luhur deui. Sok ibu gerak tarik napasna atuh heueuh da tarik ka Mama Agustusa. Sok ibu gerak heujeunkeun, ibu Rika ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun adi Mas teh beres teu. Cek bidan ayo ibu terus heujeunkeun sudah mulai kelihatan rambutnya padahal rambut Bu Rika keneh. Betul Bu? Ripuh melahirkan. Sok jawab ku ibu-ibu cingtari. Saking setiana salaki ibu, nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak salaki ngilu ngaheujeun henteu.
Sugan di dia mah ngilung hareujeun atuh. Ibu borojo budak soalgi borojo tai. Karek naon deui mu dikaluarkeun. Kaanger we istri mah ditanggung sendiri. Matakan istri mah istimewa dina agama Islam. Alhamdulillah. Kan dijieun dina laguna. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, kata mengandung Dawa kucing tarik hamil ripun teu? Kurang kompak hamil ripun teu? Lahir dan nyeri teu? Nah, atuh di hamil wae. Eta ngabuktikeun Pak, kewajiban sepuh kana jantan murang kali nu pertama lain saukur biayaan, tapi perjuangan seorang ibu naik ka hamil jeung ngalahirkeun luar biasa diuji taruhanan nyawa. Betul. Budak teh tos dilahirkeun di sepitan biayaan, disakolahkeun di pasantren teu nepi ka ayeuna budak rek ditikahkeun masih keneh biayaan. Kartas. Teraskeun. BUDAK dijikeun jadi budak. B na biayaaneun, U na urusaneun, D na A na arahkeun, K na diarapal kana eta. Ayeuna nu kadua dina budak aya huruf U di dieu hartosna urusaneun. Teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup mere jajan ka budak, teu cukup ngabayarkeun SPP sakola budak, tapi budak kudu diuruskeun. Numpang sering nak ngurus budak di imah kira-kira bapana atau indungna. Geus ibu-ibu deui wae. Batakan naon balasan kanggo ibu-ibu anu sabar ngurus budak surga. Amin amin osok sabar tanah. Sakapung cenah berarti sakapung mah Pak kadang osok kadang sesering nama osok. Jang jawab cing tarik bari jujur osok dicarekan ku si mama. Udah ke tengah pohon. Ya kupingkan ibu-ibu urang dia kedah tiasa mencontoh akhlak nama mah Imam Sudais. Serang Imam Sudais itu. Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di mana? Alhamdulillah Pak, ini mah apa di Mekah. Kamari mah abdi ceramah di Garut nanya ka ibu-ibu, "Bu, ari Masjidil Haram di mana?" Di Pamengpeuk. Eta Masjidil Haram kan pindah ka Pamengpeuk. Ini mah apa di Mekah. Karatos ka itu? Haroyo? Terus daftar ke acara. Gaduh artos. Rek sahanu mawa. Tapi tenang, urang mah urang kunaja teh ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing enggal dipaparin nasib tiasa jarah Mekah Madinah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Imam Sudais imam di Mekah. Nuju alina punten Pak, eta Imam Sudais bangor kacida luar biasa. Pernah suatu ketika ramana Imam Sudais kadang-kapan rombongan tamu. Biasanya kan orang lamun aya tamu osok masak. Leres dah, masak. Mama Imam Sudais masak dulika pinuh sameja teh ku masakan hungkul. Tetapi Bu, apa yang terjadi? Ku bangor-bangorna Imam Sudais eta pasakan dina meja kabeh dipurulukan keusik.
Diperlukan kesik. Lamun ibu dikitu kan kudu jadi budak rek di kumaha eta budak. Dan di kumaha. Sigana teh kang urang dieu mah nu nyiwit aya anu nakol aya anu najong aya nu ngabanjul aya anu nyentret aya nu ngacewer aya anu nyekek kabila-bila teh ketika dicekek budak pasti arana dia ada teh salabar teh. Tapi mamahna Imam Sulis mah teu kitu. Ningang milari pasakan dina meja kabeh aya keusika teh ngadon dikieukeun. Gusti Sulis anjeun teh disoleh-soleh teh. Intin ka itu ka Masjidil Haram jadi imam di ditu. Ternyata ayeuna ucapan eta diijabah ku Gusti Allah. Imam Sulis jadi imam di Mekah. Pelajaran anak naon jang urang dieu? Kade kan lamun kesel kanu jadi budak ulah wantur-wantur ngucapkeun kagorengan. Punten Pak, biasana di urang mah ibu kesel ka budak nyebutna teh dasar si ketrul. Dangukeun. Kosong dikitukeun ya. Atuh budak rek niraha jadi rajin. Da salah indungna keneh keur kesel nyebut dasar si ketrul. Mani bedegong teuing maneh tarik jadi naon gedena. Awas hati-hati. Jangan melihat masa depan seseorang itu dari masa sekarangnya karena beda. Allah menyepengan nasib. Bahwa budak nu urang disebut kedul teh engkena mah jadi kiai. Bahwa budak nu urang disebut bedegong teh engkena mah jadi gubernur. Teu aya terang. Batak ti ayeuna mah kesel ka budak teh ucapkeun kasaean. Gusti ujang neng gelis kaset aja teh meuli bager-bager teuing. Didoakeun ku mamahnya cing jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Kosong ibu nyarikan budak sidang gitu. Paingan Pak budakna bedegong wae oge. Mata punten Bu, zaman ayeuna teu saeutik kolot anu ngaruksak masa depan budakna sorangan gara-gara teu ngajaga kana ucapan. Ingat cariasan doa. Komo doa sepuh kanu janten murang kali sapertos doa Nabi kanu janten umatna saking pada mustajab cepet diijabah ku Gusti. Bisi nalika ibu kesel ka budak ngucapkeun kagorengan ucapan eta diijabah ku Gusti Allah. Nauzubillah. Hartos Bu. Matak ti ayeuna mah lamun kesel ka budak teh doakeun ka sae jaga ucapanana. Barade diamalkeun. Kedua, ayeuna nu katilu dina budak aya huruf naon? D. D di dieu hartosna didikeun. Teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup mere baju, mere tuang ka budak, tapi budak kudu dididik. Eta tanggung jawab pangageungna sepuh kanu janten murang kali ngadidik. Lamun ibu jeung bapak berhasil ngadidik budak nepi ka bisa jampe salat, nepi ka bisa maca Quran nu bener, maka eta janten amal jariah kanggo induk bapakna. Punten Bu Pak, ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak hauk, lain make kuplak kaplok. Ngadidik budak zaman ayeuna kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasana Pak di urang mah ngong adan di masjid cek si bapak ka budakna jang kadenge geus adan cungkrak ka masjid. Tak aya di dieu kitu. Salah eta teh. Kuduna mah kieu ujang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Benten da. Bu benten da. Benten tadi maju ari ieu mah. Hayu. Tadi mah nitah, ari ieu mah dibareng. Dibareng. Ibu ge sami ulah ari ka budak neng ieu tutupan orang make baju muslimah make kerudung syar'i ari orja ku budugulan da ayeuna mah Pak awewe teh ari kerudung telezot ari rok morosot nauzubillah
Ngan di dieu mah ibu-ibuna ngarango tiung sadayana alhamdulillah. Di dieu mah Pak di dieu mah Baca di dieu mah ngan teuing geus di dieu mah kagak dibaruka tiungna teh hareun ararateun bayeung Dabi mah apal nyusok make tiung jeung Nutara make tiung hek make kanciri ngalain suara tapi omekeun aja jadi kanyahoan antep beres nyekso jadi sakali jadi di budak zaman ayeuna kudu make contoh anu sae lain omongan hungkul sok ajarkeun budak teh tina hal-hal anu sederhana da agama Islam agama anu paling komplit dina Islam make baju ngalaan baju aya doana asup ka WC keluar ti WC aya doana asup ka masjid keluar ti masjid aya doana bahkan cara minum cara eungeut diajarkeun ku Kanjeng Nabi dicontohan kosong ibu nyontohan budak cara eungeut nu sae ari ibu terang teh haroyong terang contohan suami minta urang minum heula urang minum heula da puguh barang akan mah eueuh da urang eueutna cai nu bodas sabab hapunten Ibu Rika abdi di pasien cai herang dina panggung tara direut komo nu kieu mah sabab naon ieu mah cai paranti mubaran nu kasurupan mata poe direut Pak sieun nu kasurupan urang ieu we Bapak barade nyusu Ibu barade nyusu gaduh teh susuna sadayana gaduh sok atuh urang leueut kabarna Dari marwah mah wilujeng nempokeun abdi nyusu cara eut nu sae jang kupingkeun bari calik nganggo panangan katuhu diawali bismillah diakhiri alhamdulillah ditilu kalikeun tah kieu contohna bismillah aduh tarik PMC lagi tahu alhamdulillah tah kitu ditilu kalikeun osok kitu tara eta cara nu kahiji bang nembe nu kahiji aya cara nu kadua kang nu kadua mah diawali bismillah diakhiri alhamdulillah diselang-seling ditiru kalikeun kieu contohna abdi nueun hadirin sadayana anu ngitung siap ngitung siap kudu kompak tilu kalikeun bismillah alhamdulillah bismillah dua alhamdulillah bismillah alhamdulillah ditilu kalikeun bismillah sareng alhamdulillah diselang-sel eta cara nu kadua aya cara nu katilu Pak ada mah halus haus aya mah haus eta tongol lah eta mah neng nangis haus we padahal heueuh punten cara nu katilu mah teu diawali bismillah teu diakhiri alhamdulillah henteu ditilu kalikeun biasana barudak lamun uih ameng uih sakola papanasan lamun haus teh sakelas langsung bisa F2 aya nu sok kitu aya kieu contohna alah dinyakeun dieu deui lapor bis taulah nu dieu mah contoh eta mah Pak bu ulah nu dieu mah sabab naon ngawaris kana mamang
Urang geuning lamun keur salat osok ieu. Ieu teh rakaat kadua, tilunya. Aya anu sok kitu, masalah minum eta teh. Masa teh anu benerkeun caraeuna, ajarkeun ka budak teh tina hal-hal anu sederhana, contohan anu sae dina aktivitas rumah tangga. Di bumi weh contohan anu sae. Insyaallah ku budak teh bakal diturutan. Kartos Bu. 3 ayeuna nu kaopat tina budak aya huruf naon? A di dieu hartosna arahkeun. Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam, fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam. Angin indung bapakna nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Babari nama kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh urang kali anu pinter, arahkeun ka sakola. Tapi lamun hoyong gaduh urang kali anu soleh, arahkeun ka pasantren. Ngan pasantren we cing jelas. Ronja. Kudu jelas sanadna, jelas madhabna, ulah sagawaya. Pasantren oge kudu pilih-pilih zaman ayeuna mah leres teh. Urang kali ibu disakaralakeun teh. Di parasantren geun teh. Tapi hoyong barade syukur alhamdulillah budakna aya kahayang pesantren Pak. Di ditu mah di Cikongkor luar biasa. Bu ayeuna teh berat keneh sabelah, berat keneh kana sakola daripada pesantren. Pesantren zaman ayeuna Pak kurang dukungan. Leres teh. Naon buktina tingali budak rek sakola SD kabeh barangna ti luhur nepi ka handap meuli anyar. Budak rek sakola mah topi anyar, kerudung anyar, seragam anyar, sepatu anyar, buku anyar, pulpen anyar, tas oge anyar. Tapi itu gerahan teman-teman. Bu sagala anyar budak rek sakola mah. Nah Pak ari budak rek masantren biasana kabeh barangna teh warisan. Budak rek mangkat ka pasantren cek amangna, "Jang, geus dek pasantren mah tong meuli baju aya urut mang baheula." Terus budak hayang ganti Quran cek indungna, "Jang, dah Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh. Aya urut mah keur pasantren." Di mana mah Qur'ana itu di bawah di pangbiasa. Dicokot ku budak pengah Pak Qur'ana ke sarobek balong dihakat beurit. Cek budak mah geuning Qur'ana ke sarobek balong kieu ibu nepalan. Leman. Ieu mah aya super glue. Mutak budak teh leman Qur'an. Nepi ka alam nasrah ngarendeng jeung alam taro. Cek akina jang geus nepi ka mana ngaji teh. Alhamdulillah geus 2 alam ki. 2 alam da tungguh ngarendeng. Mangga ibu bapak nyakolakeun budak cing luhur. Beres SMA dikuliahkeun. Nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kadek nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi soleha. Angger we nu nangtukeun soleh jeung teu nama kumaha pendidikan agama di pasantren. Ngan kadang Pak ibu-ibu teh sok aya nu alesan ngajarkeun teh lah neng nais pan di sakola oge aya pendidikan agama Islam. Betul Bu? Betul. Memang leres aya, tapi ingat catat pendidikan agama Islam di sakola Pak mung 3 jam dina samingon. Bu, 3 jam dina samingon, sedangkan santri di pesantren 24 jam hidupnya dididik mandiri, dididik bermasyarakat, hidup beragama, akhlakul karimah. Leres tak? Jawab cing tarik,
nu biasana sok tawuran kira-kira pelajar atau santri? Cing tarik pelajar atau santri? Can pernah abdi ngadangu santri ieu jeung santri itu tawuran gara-gara parbut bedug. Aya enggak? Teu aya. Sabab santri mah di pasantren hidupna terjamin. Batak kadebu ulah berat sabelah pendidikan budak teh lain sakola hungkul, tapi ngaosna oge kedah diperhatoskeun. Sabab lamun berat sabelah Pak cilaka. Kama qala Albert Einstein, science without religion is blind, religion without science is blind. Yes? Yes. Tingnan mo natin na yes, pokoknya nama. Yes, apa? Karena pahingan ni oloho. Ece hatoskeun tau. Ieu hatosna. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta. Sakali deui. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta. Tinggali Pak Indonesia. Negara ieu teu kakurangan jelema anu pinter. Indonesia teu kakurangan jelema anu cerdas. Indonesia teu kakurangan jelema anu berpendidikan, tapi Indonesia kurang jelema nu berakhlak. Bayangkeun ku ibu lamun kabeh rakyat Indonesia berakhlak, moal aya nu korupsi. Moal aya anu melakukan tindakan kriminal, moal aya pelecehan seksual. Abdi meuli miris tinggal berita, aya budak SD merkosa babaturanna sorangan. Nauzu SD. Bu SD. Saha nengais contohna di Indonesia jelema boga ilmu teu boga iman. Seueur. Saha wae salah satuna pejabat-pejabat anu korupsi leres enggak? Pangkatna tinggi, Pak. Jabatanna luhur, ilmuna luar biasa, tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahaya anta. Bahaya. Eta contoh jelema gaduh ilmu teu gaduh iman. Ayeuna urang balikeun, lamun gaduh iman hungkul, gaduh akhlak anu sae tapi teu pinter, cilaka bisi dibobodo ku batur. Da zaman ayeuna mah seueur anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai ucing. Sarua warna beda rasa. Sok cing tadi. Dodol hideung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Punten pangarsan abdi tos yuswa 18 tahun ayeuna can pernah nyobaan ngaranna tai kucing. Ibu orang kampung legok solong di kompak haslu. Ibu sarinten sabaraha kali nulang tai kucing. Jadi kade Pak. Ayeuna seueur anu sarua warna beda rasa, aya jelema nu bager ka urang padahal mah ngan ukur ngamanfaat. Sabab urangna teu pinter jadi dibobodo ku batur. Bahaya henteu. Bahaya. Matak saimbangkeun antara pendidikan sakola sareng pasantren. Kartos Bu. Dayana mah hariwang atuh Pak ningali budak balik di sakola ka imahna kana TV wae kana HP wae leres henteu. Sabab naon? Zaman ayeuna ahlak budak diraruksak ku televisi, diraruksak ku aplikasi. Budak ayeuna ditanya ku indungna, "Jang, rek ka mana?" Ngajawabna teh, "Kamu nanya." Leres? Sami di dia terusung gitu. Sarua cipongkor ge gitu. Lain puna naon Pak, abdi masuk hariwang, sieun ge kabawa nepi ka maot. Akan maot mah kumaha kebiasaan. Kebiasaan kitu maot kan jadi kitu, ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka keselna tuh malaikat. Cuma malaikat tunggu we imah tenggeul. Boleh 50. Kumaha barudak?
Betul Bu? Tinggali Pak pemuda zaman ayeuna anu hirupna jauh di pasantren, jauh di kiai, jauh di para alimin ulama. Resepna lain cicing di masjid, lain cicing di madrasah, tapi cicingna sisi jalan, na rongkrong barinya rekek botol, na uzuh buuk di Bareman. Kayak di dia nu pemuda buukna sok di Bareman. Hadir henteu ayeuna? Berbaya ari hadir mah. Alhamdulillah Bu di Bareman tapi daek ngaji daripada botak korupsi. Betul? Bu pemuda zaman ayeuna mah bohongna di rantaian. Ari jajan cilo. Bisa teu marantas. Pakai kaos anu metal, calana barong, ari diudag soang lupa. Eta teh ngaranna budak gaul. Apa gaul? Gaul teh singkatan gaya anak urang leuweung. Matak bahaya lamun budak jauh di pasantren bisi kabawa ku batur. Nauzo? Tak meuring keneh pasantrenkeun urang ka titipkeun ka kiai asongkeun ka ajeng ngan kade cing nyaah we ka ajenganna. Pak cing nyaah we ka kiaina. Sabab naon jadi kiai jadi ajengan capek teu digaji. Bu jadi kiai jadi ajengan capek teu digaji, tapi tugasnya gede dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak bangsa. Sedangkan artis gajina gede tapi pagaweanana ngeruksak akhlak anak-anak bangsa. Betul. Matak cing nyaraah ka kiai. Gaduh urang kali sok para santren ke ibu nu gaduh gadis sok lebetkeun ka pasantren daripada ka babawa zaman. Sabab ayeuna geus zaman pergaulan bebas. Ayeuna mah Bu malam Minggu tinggali di kota, kafe, mall parinuh nu bobogohan teu dicare ku indung bapak. Padahal abi yakin ibu baheula keur jadi gadis mah teu wantun kaluar ti imah bada magrib. Leres teh? Sabab baheula mah Pak masih kene sarieun ku kelong. Beres Bu. Baheula mah masih kene sarieun ku kelong. Nah parawan ayeuna kelongna di budak-budak. Komo bari mau motor ninja mah. Nah uzo. Nah aku naon nu geulis loba nu. Lagi ninja apa? Sapapa mah bantuan. Dan nyanyi sorangan mah capek. Boleh belajar? Bias abi nyanyi deh bias. Cenah naon Pak? Bisi aya nu fanatik. Wajarkeun teh lah mulung neng Naisme ceramah teh nyanyi wae. Geun bae atuh abi mah nyanyi oge masih keneh nyambung jeung tema. Maneh mah teh nyanyi teh teu bisa sakitu. Kan kunaon Pak abi mah aneh. Ari penyanyi dangdut nyanyi dina panggung teh loba nu nyawer, ari nu balik nyanyi eueuh nu naon. Sanes kunaon da abdi mah tos husnudon ka Bapak Gunawan teh. Pangna Pak Gunawan ngulung abdi berarti Bapak Gunawan teh jalma eling. Terus. Nah engke ditingali eling jeung henteu milari tina mere gede atawa leutikna. Lamun we mere gede berarti Bapak Gunawan teh eling. Lamun we mere leutik berarti henteu. Teu gede atuh. Sopan. Kita ibu aja tuh sopan ibu teh. Sanes abdi nu nyarios Bapak Gunawan si Oce. Tau dia mau apal bantuan, nu teu apal pura-pura apal we. Siap nyanyi deui siap. Nah aku naon nu geulis loba nu bangun. Nah aku naon nu bangun loba nu geulis. Sigana mah asa ari ade lupa. Bisa payu kasasaha tungtung jadi cilaka. Pauna alus siwir ditempel di hadeup di
Hatur nuhun berkah doa di sana ya. Agak menyawi. Alhamdulillah. Urang doakeun ya Sayyidul Hajat sing dijembarkeun milik rezekina. Ya sing dilancarkeun usahana. Lamun hayang beuki lancar usahana kudu nyawer deui. Insyaallah. Teraskeun. Nauzubillah Pak, ayeuna parawan nepi ka paroho kana di baju. Leres da? Tak tiba-tiba paroho di baju teh loba anu parabola, parawan jebot di heula eta parawan, jebot di heula eta parawan. Ini sok hayang keturuyan. Terus Pak ayeuna mah seueur parabola teh lain di kota Hungkul tapi mulai masuk ke kampung-kampung, betul? Matak zaman ayeuna teu aneh, lamun nu nikah karek 3 bulan tapi geus ngais orok buntuan. Berarti eta sareng nikahna teu dihitung heula. Nauzubillah. Kade teh kita sebagai wanita, Bu, kita sebagai wanita itu barang mahal. Lamun bapak meser barang mahal di toko nu alus kira-kira bisa dicoba heula atau henteu? Cinta Riki bisa dicoba heula atau henteu? Bisa. Istri barang mahal teu meunang dibubur. Allah manyaah ka istri. Matakan Allah biwarang nutupan aurat sampura teh ka istri hungkul sabab kanyaahna Gusti hoyong ngajaga aurat istri. Saking istimewana istri Pak, wanita itu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah ciptakan istri lain tina tulang pundak, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah ciptakan istri lain tina tulang tonggong, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Allah ciptakan istri lain tina tulang lengan, karena wanita bukan untuk dipermainkan, dijadikan boneka. Allah ciptakan istri lain tina tulang suku, karena wanita bukan untuk diinjak harga dirinya. Mantap. Lain asa dimenangkan si Eta. Tina naon atuh neng nangis istri diciptakeunana tulang rusuk belah kenca anu bengkok deket jeung hate. Itu artinya wanita ingin dimengerti, ingin diberi kasih sayang. Betul Bu? Betul. Satu dulu. Mata Pak dangu kenci nyaraah ka pamajikan teh. Satu aja Bu. Cing nyaraah ka pamajikan, dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajikan. Komo nepi ka nyekek mah. Komo nepi ka KDRT mah leres da. Nauzubillah. Sing inget Pak, jantan istri teh capek. Lamun diibaratkeun mah ibu-ibu teh siga pondasi dina rumah tangga. Leres teh? Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat. Nu gede teh bese, nu cikal amandel, nu bungsu bisu, nu awewe conge. Kumaha eta kabeh lolobana diurus ku istri. Katakan Pak cing nyaraah ka pamajikan. Nah, kade ibu ulah asa dimenangkeun. Ceu ulah asa dimenangkeun can beres. Angger we urang mah sebagai istri kudu ingat
Hakikat kita sebagai perempuan, setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki tetap jadi pemimpin jang awewe. Kunaon aja jadi caricing. Angger we pemimpin di rumah tangga masalah. Kan ayeuna mah Pak kerusung dunia terbalik. Salaki sarieun ku pamajikan. Aya di dieu kitu. Aya. Moal salaki ojo. Kademu malah dibalik-balik, ibu nu kudu nasieun ka salah. Sabab naon ciri-ciri istri calon ahli surga salah sawiosna nyaeta anu gaduh kasieun sareng kaisin ku salaki. Abdi mangpa sok edut kapungkur almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payunan pun ramah sabab isi hari ibu osok ngaliwat harapan si bapak cing jujur aja osok ngaliwat harapan si bapak lain ngaliwat ini dilengkahan sih apaan upami pada ngalangkung oge Bu, saya nama cing sopan kudu rengkuh. Terang rengkuh? Kieu tah. Salagi di payun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna. Punten ayang. Masuk nyebut ayang masalah kita. Ari ibu nyebut nanaon atuh? Bapana. Jawab cing jujur, aya nu kasalaki nyebut bapana? Aya nu kasalaki nyebut bapak sia? Aya nu nyebut ieu? Atuh meureun ngobrol di imah teh jadi kieu, Pak. Ieu ka dia sakada. Aya naon ieu? Mamah teh geus lila aya ngobrol jeung ieu teh. Nu kitu mantes teh. Atawa alus-alus teuing Kang. Abong keneh baheula keur ngorakna teh alumni pasantren, pinter maca Quran, pinter qori, keur dipake dina rumah tangga da awon atuh. Cek si bapak ka pamajikanna, "Mama ka dieu sakedap." Ibu teh eleh ditandangan, "Aya naon bapak?" Pang ninyuhkeun cai kopi ABC susu atawa luwak kitu mah Pak moal jadi ninyuh kopi na ge da teuing nu kitu mantes teh sok ku ayakeun panggilan khusus ka salaki jaga keharmonisan dina rumah tangga cing romantis. Apa dina rumah tangga Bapak sabadana nikah setiap detiknya bernilai jadi ibadah. Tak adimas namun kerbobogohan mah sapiring duaan teh pandosa. Kerbobogohan mah silihuapan teh pandosa. Leres teh. Tapi lamun engke sabadana sah jadi suami istri sapiring kuduaan silihuapan silih deutan bernilai jadi pahala. Osok ibu ngahuapan salaki. Ibu osok ngahuapan salaki. Sok ka urang menangkeun jawab cing tarik bapak-bapak. Bapak hoyong dihuapan ku pamajikan? Hoyong. Kurang kompak, hoyong Pak dihuapan ku pamajikan? Hoyong. Hoyong dileueutan ku pamajikan? Hoyong. Hariset terus. Akan setrumah dihuapan lainnya eta teh kapaksa. Mun geus sabulan mah setrumah teh digedean huapna ngarang teh mau. Kare jaga keharmonisan di rumah tangga kudu romantis. Cing sopan ka salaki. Abdi can nikah. Tapi nyontohan ka ibu-ibu ngalangkung hareupeun salaki kieu. Punten aa abdi bade ngalangkung geser heula sakedik. Osok kitu. Jigana urang dieu mah salaki keur ngagoler di tengah imah kan diikat beheungna. Nepi ka disada ge.
sugan minta hampura dah itu. Kalau dicarekan Pak, tidak saha cicing dirinya. Nauzo. Bener eta mah pamajikan teh kasihan ka istri kusa lagi. Nauzo. Ibu hoyong jantan istri ahli surga. Hoyong. Ti ayeuna mah cing sieun sareng isin kasalah. Barade diamankeun. Dah insyaallah mah moal lah. Cek Kanjeng Nabi insyaallah teh hartosna bade. Ngan kurang mah diganti hartina teh jadi moal. Contoh ibu ditanya ku tatangga, "Bu, bade sumping ka pangaosan di mana?" Mohon insyaallah nyusu meuli seueur ieu teh sesuhana. Tentu-tentuna teu datang-datang. Aya di dieu kitu. Ya. Belah mana? Kanjeng abdi mah tong insyaallah lah. Mun bade mun moal. Sakali deui ditanya, "Barade Bu diamalkeun?" Bade. Tadi nyebut bade awas lamun teu. Terwalkeun mudah-mudahan murang kali ibu para gadis si janten istri anu soleha. Amin. Mudah-mudahan dia calon pengantin baru Teh Daniar masing tiasa janten istri anu soleha. Anu ngabakti karo janten salaki. Ya Rabbal alamin. Eta nu kaopat arahkeun murang kali teh cing leres da budak mah teu bisa neangan arah sorangan. Kumaha indung bapakna? Betul? Betul. Ayeuna nu terakhir kalima kewajiban sepuh karo janten murang kali dina budak aya huruf naon? Ka di dieu hartosna kawinkeun. Alhamdulillah sahibul hajat sakulawargi bade melaksanakeun kewajiban terakhirna kanu janten murang kali nyaeta adimas nikah. Ibu atas narita. Ari nikah teh naon cek? Hampura we ieu mari loba nanya. Da cenah santai aku. Nikah teh pami saur pemuda mah singkatan cek. NIKAH nikmat istuning karasa aduh haneut. Cek pemuda komo di dieu mah tiris meureun. Leres Pak nikah teh nikmat leres. Bu leres nikah nikmat. Naon buktina? Budak. Bapak urang oge sadayana nu ngajaran ku di dieu teh hasil tina nikmat. Betul? Rek teh nikmat kumaha atuh dapat jadi panganten mah. Nu biasana adi mah subuh-subuh teh masih keneh wiridan di masjid. Tinggali waktu nak nikah mah didang dosan make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Nu biasana Teh Daniar subuh-subuh teh masih kene masak nyangu. Tinggali waktu nak nikah mah didang dosan geulis bagaikan ratu. Datang rombongan Adimas beserta keluarga besar Bapak Gunawan disambut panganten mah ku shalawat. Disambut ku sholawat. Coba Pak RT nu datang. Aya teu nyambut Pak RT. Teu aya sabab lain panganten. Panganten matos disambut ku sholawat teras ngariung ngayakeun ijab. Tos ijab kabul disandingkeun dina kursi pelaminan. Red Adimas ningali Teh Daniar bari nyanyi. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu. Teh Daniar teu eleh, Bu teu eleh ditembalan. Lirikan matamu menyentuh
Kaburanya tukang parasmanan dan dimaksud teh pengantin anyar nulaina mah raripuh leres teh komo bagian masak mah konsumsi kan kare omat ka tukang masak juru masak daging lamun ngasakan daging omat lajakna kudu diparut kamari pangasa api ceramah di Garut nyiuk 2 bukur jurig lajak eta panitia kalah nanya nah neng na istri tuang cik abdi teh tuang belakang nyalan pak ngaruksak kamu balik ketika nyiuk lajak nanti dia diparut juga luar biasa nikmatnya jadi panganten jika artis bu panganten mah dina sapoe teh mantri nu hayang dipoto kantenan ieu Adi Mas Daniel nulisnya kaset atuh bakal beuki mantri nu hayang dipoto dan betul nikmatnya jadi panganten ibu baheula keur nikah kitu henteu luar biasa kan aya geuning dina laguna nandakeun nikmatna jadi panganten teh duhai senangnya pengantin baru bela ieu ngarah ibu bersuara tembalan tapi nyanyi ibu bapak jadi backsound tembalan kia tembalan ulah syalala eta mah geus biasa. Kayak nama kia tembalan teroret. Siap? Ngecek lagi dia siap? Geuning nu bangker mah 2 minggu deui diumumkeun di masjid. Ada ya? Taruh henteu. Pira gue tunduh ningali mu balik geulis. Jangannya kasep. Cikong baku. Duhai senangnya pengantin baru burung bersanding bersandar pulau duhai senangnya pengantin baru burung bersanding bersandar pulau Alhamdulillah atuh Pak bubar-bubar pengajian barisa nyanyi. Lolet. Lolet hungkul. Talagu nu bieu khusus eta teh dijieun jang panganten baru. Aya versi anu sejena. Panganten anyar. Cukup sakit tuh, sabab eta lagu lamun dituluikeun pembahasanana 18 tahun kagigir. Dan cukup eta lagu ngagambarkeun nikmatna jadi panganten sesuai sinarang huruf awalna dina nun dina nikah nun hartosna nikmat. Ngan kade Bu nikmat soteh keur panganten anyar. Adi Mas nikmat soteh keur panganten anyar. Ningali pamajikan kumaha we Ayu Ting Ting, Sofia Latjuba, Nikita Willy, Prilly Ratu Konsina, Neng Nais Nurjana.
Saking kurasapna panganten baru mah, nah ari geus jadi panganten heubeul. 1 tahun 2 tahun boga budak bari jeung gendut mah ninggali pamajikan teh. Kumaha we buntelan kasur. Adi mas keur panganten anyar mah masih kena nikmat, duit masih kena loba ladang hajat. Para buat imah aya hasil kado. Urang masih kena can apal sifat asli pasangan teh kumaha. Tagar panganten anyar mah hayang hitut ge masih kena diketompi. Daerah ini nari bisa di panganten heubeul. Teu hayang hitut ge dihitut-hitut hareupeun salaki. Kade tahapan kedua sabada nikmat timbul ujian cobaan dina rumah tangga. Nikmat tersalilana kaituna ujian cobaan dina rumah tangga anu luar biasa. Leres Bu? Tak ieu ngetos berpengalaman. Tuh biasana sering jadi masalah dina rumah tangga urusan naon? Urusan naon? Ekonomi, urusan duit. Leres dah. Batak bapak ulah aneh lamun ninggali pamajikan bapak dibere duitna kurang, duitna teh sok nyiksa. Teh kurang duit jadi apa? Tak ujian dina rumah tangga. Nu katilu dina nikah aya huruf ha di dieu aya 2. Kahiji lamun mayunan ujian cobaan dina rumah tangga ngan dihadapi dengan sabar, maka hakna teh berarti hasanah keluarga anu bagus. Tapi nu kadua lamun mayunan ujian cobaan dina rumah tangga nan teu lulus, tegasna mah dihadapi dengan emosi, maka rumah tanggana bakal janten rumah tangga anu awet tapi rajin. Nyaeta keluarga anu didasaran make rasa emosi sarta hawa nafsu. Urang doakeun mudah-mudahan Adi Mas Teh Daniar mah mungkin sabadana diakadan sah janten suami istri rumah tanggana masing dijantenkeun rumah tangga anu hasanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal masing tiasa sasarengan istiqomah dina ibadah ka Gusti. Pan tadi teh pernikahan mah setiap detikna bernilai jadi ibadah. Lamun tos saya ibadah ka Allah maka hidup di dunia bakal bahagia. Saya hubungan jeung salaki saya hubungan jeung pamajikan dina rumah tangga, maka hidupna bakal bahagia. Haroyong ibu hidup bahagia. Ayo teh ka mana ibu? Barek ih. Asal gitu lah. Teh pernah naon ya teh Pak Devi asa kararan keur ngaji pabaliut jeung muki ih. Kata Krupina, ayo nama orang istirahat helawe 10 menit. Orang ki babarengan. Seperti menikah itu hari Ku jawab cinta rik haroyong hidup bahagia di dunia. Neng Nais, aya henteu dina Quran kunci lamun hidup hayong bahagia? Aya. Kumaha carana? Surah Allah dina Quran, duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Hidup hoyong bahagia di dunia nu kahiji cing sae hubungan jeung Gusti Allah. Nikah teh pan ibadah. Lamun saya ngajalankeun pernikahan, ibadah rumah tangga, maka bakal hidup bahagia di dunia. Kartos teh Bu. Urang tos ahli ibadah teu acan. Araya? Aya. Da kieu Pak di bawah ngaji serius limaan anu heula. 10 urang anu kerung. Abdi mah rumah saja cantiasa janten ahli ibadah, bahkan dina salat tong boroding khusyuk tumadina oge can bisa sampurna. Perjantan orang kampung Legok Solo mah sadayana ahli salat, ahli khusyuk. Bahkan saking khusyukna nepi ka pohok kana rakaat. Dan alhamdulillah kamari keur bulan puasa urang teh ngadak-ngadak jadi ahli ibadah sadayana. Alhamdulillah. Rek teh jadi ahli ibadah kumaha atuh da bulan puasa mah kana adan teh jadi sono. Terus dah. Ada teh Pak keur bulan puasa mah ditungguan geuning asalina. Betul.
Jam 12 siang ibu keur di sawah, si bapak keur di kebun, barudak keur di sakola, mong adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada naon eta? RCTI jauh-jauh dari kelas. Kan halus di TV mah adana teh. Leres deh. Pindahkeun we ka kampung Legok Solo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki. Biasanya eta pemuda atau aki-aki. Lain ulah adan ku aki-aki teh ngan abdi mah sok karunya. Pak, aki-aki ngahudangkeun subuh sorangan teh kadang ayaan, kadang eueuhan. Cek aki-aki, alhamdulillah. Nyubit sorangan. Kucubul aya deui. Ya. Kucubul deui terakhir. Masyaallah. Kawartosan waktos parantos satengah opat. Ari gorowok teh pemuda teu nanyakeun. Baleugku kita pemuda kakek. Ketuakeun aki-aki sing paranjang yuswa. Sabab lamun teu ku aki-aki ku saha deui. Aya ku ayana adan ku barudak leutik Pak, tara bener adanna teh. Bu budak leutik adan siga kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Akbar. Kabeh Pak jadi ayat-ayat. Kita doakeun aki-aki sing panjang umur. Buker bulan puasa mah ngong adan duhur spontan keluar tina lambai ucapan alhamdulillah. Adan asar alhamdulillah. Datang waktu maghrib sajam sampai adan kabeh geus diriungkeun. Bala-bala ge hu jeung cireng. Es campur jeung kolak. Barudak saking ku kesel nungguan adan maghrib kolak jauh diputar-putar. Nepi ka lieureun jauh. Datang weh waktu maghrib. Allah. Cenah piye akbar bala-bala beak genep. Eta teh Pak buka puasa balas dendam teh. Aya di dieu nu kitu. Teh santri biasa mah. Dituluikeun ku adan. Asyhadu an la ilaha illallah. Samu sapiring metu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata sareng-sareng aja. Hayya 'alas shalah, gehu opat. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samangka tiru jam cangkang-cangkang. La ilaha illallah. Naon eta ngaranna? Terap keberkahan. Pak kolak jauh dina ti korok keneh dibawa salat maghrib atuh ngaborolo. Tapi nu teuing. Betul Bu. Beres sholat maghrib datang ke urang waktu sholat isya. Biasanya ke sholat isya urang teh tuluy berjamaah sholat naon? Abdi yakin urang kampung Legok Solo jeung urang Cipongkor sarua lamun taraweh sok milihan heula imam. Terus jadi heueuh pelakuna. Lamun imamna gancang maca suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh. Tapi lamun imamna hese mungked aja. Maca suratna nu pararanjang
dijamin Pak, isi masjid teh pemain inti ngumpul. Aki-aki aja karpet. Saya teh pemain inti. Kan alhamdulillah di abdi mah di Cipongkor pesantren Al Istiqomah biasanya nu jadi imam tarawih teh ku santri ngantos dewasa. Jadi santri diberi kesempatan untuk mengimami masyarakat. Dan luar biasa, santri jadi imam tarawih maca Al-Fatihah bisa lapaskeun bisaeun santri mah. Kuateun santri mah. Contoh santri jadi imam tarawih siga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak itu aminatah. Gitu Pak aminatah singkat pada nyentak. Apa nari amin mah kumaha dolin. Beres deh. So, tembalan sadaya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti sudah gitu. Hari toroja Pak RT jadi imam. Misal ya Pak. Mas RT riwayat hampura Pak RT kurang nggak begitu. Misal Pak RT jadi imam di Legok Solo, tengah imamanana teu make seni, maca Al-Fatihah siga maca Quran. Cek Pak RT, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zayyinul Quran bi aswatikum hiasan Al-Quran dan kusora anu geunaheun dulur supaya supaya genah. Tadi kersana guru urang sadayana panggeus aa raoseun teu Bu? Naon Qur'anna betah teu Ibu? Betah sabab sae aya ilmuna, aya carana, aya lagamna. Haroyong ibu gaduh murang kali anu sae ngaos Qur'anna. Haroyong gaduh murang kali sae suantena. Pasantren keun. Da moal matak jadi di sawah atuh. Pasantren keun pan ari di kobong mah aya kiaina, aya ustadna diajar tajwid, makhrajna diajar lagu, muratal mujawazna leres henteu. Ngan kade ulah sagawayah dipake jam. Ulah abong kene juara kori provinsi, juara kori nasional. Bersagawayah make lagam Quran teh. Ieu ngalimaman taraweh di kampung Legok Solo siga kieu. Atuh cek jamaah di tukang teh bubar, dah bubar. Atuh, Pak tarawih siang itu kira beres na? Beres tak? Kadak sing bisa nempatna, aya tempatna. Tarawih dilatih karunya bisi aya jamaah anu gaduh kaprebian sejen. Batak tarawih mah dilatih ulah gancang teuing, ulah karunya ka aki-aki. Bisa aki-aki deui wae. Atuh moal karunya aki-aki mah. Imam geus sujud aki-aki karek ruku. Imam geus nangtungli aki-aki karek sujud. Tungtungna eta aki-aki tarawih teu beres ngeureun dipotong kalian. Da weureu sobat. Komo nini mah nepi ka ti palitak bohongna. Budak-budak imam. Kalau dari matak saya kena pertengah gancang teh henteu dilatih. Bu jarawab cing tarik bari jujur. Bulan puasa kamari aya teu nu teu boga duit saperak-perak acan. Teu aya. Bulan puasa kamari aya teu nu teu boga beas hiji-hiji acan. Teu aya sabab eta janji ti Gusti Allah. Lamun urang sae ibadah ka Allah, sae hubungan jeung Allah, maka hidup di dunia bakal bahagia.
Keur bulan puasa urang teh sono kana adan, resep taraweh, resep tadarus, resep maca Quran. Nu akhirna lebaran baru mah sadayana. Baju alanyar kabeh, daging seueur, THR loba. Eta teh balasan tina sabulan penuh sasih Ramadan urang resep kana ibadah. Matak baru mah keur bulan puasa mah. Beres bulan puasa, bulan Syawal ibadah teh turun deui, nu naik kadon kiloan. Matak aya deui nu susah, aya deui kasedihan, leres da. Sabab ibadah urang mulai turun deui ka Gusti Allah. Jadi lamun ibu ngarasa hirup kitu-kitu wae, teu aya kabungahna, kalah kasering kasedih jeung kasusah taroskeun ka awak sorangan bahwa urang teh teu acan leres ibadahna ka Gusti Allah. Kartos tatos aya nu mulai geuning kali dia. Geus moal lami deui lah. Cekap 5 menit deui we. 5 menit teh cekap. Da percuma ngaji mah dipanjang-panjang dilila-lila ge angker tara diarapalkeun ieu lah. Nu penting mah singkat, padat, merokat, kade poho balik mawa ilmu manfaat. Kieu esi kana ngomong jeung ali barang makan teh. Yang kedua Pak, kunci hidup bahagia di dunia nyaeta perbaiki hubungan sesama manusia. Ari urang manusia sanes. Manusia saur katerangan al-muslim wal muslim kun kaliyadain. Hirup di alam dunia kedah siga panangan dua. Garaduh panangan selain digerahan. Bu tinggal ieu panangan. Ongkoh panangan mapa hirupna teh pajauh tapi kompak. Lamun nu kenca rahet saha nu ngobaran? Katuh. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mangmakekeun? Katuh. Nu biasana nampak hadiah, nampak kado kenca atawa katuh? Nu nampak duit kenca katuh? Katuh. Kenca mah bagian kobelisasi. Kobelisasi. Leres da. Kenca mah gawena di tukang. Tapi ye nu kenca teu iring teu dengki kanu katuh teh. Jeung ye nu katuh sadar diri, kenca teh loba perjuanganna. Nu akhirna di mana meuli emas, meuli gelang, meuli cincin, di mana dipakena? Di kenca. Hartos Bu. Lamun ibu papa panangan katuh maju kenca ngelehan mundur katuka. Nu kenca maju katuh ngelehan mundur katuka. Teu pernah abdi ningali nu leumpang leungeunna kieu. Aya henteu? Teu aya. Sabab panangan mah silih elehan teu hayang meunang sorangan. Hartos. Ta urang hirup teh kada siga kitu. Wala takun kal'udu nain ulah siga ceuli dua. Tinggal ieu ceuli ongkoh ceuli mah hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Beres? Lamun nu kenca geuring can pernah ningali nu katuhuk ngalongok ka dieu. Ibu kantos milari cepi jalan-jalan silaturahmi. Bahkan nepi ka lebaran oge ceuli mah teu pernah paaprok. Betul? Betul. Ta urang hirup di dunia teh ulah siga ceuli, teu paduli ka sasama, teu paduli ka tatangga dulur baraya. Sabaraha teuing tatangga boga duit atawa henteu, sabaraha teuing tatangga kalaparan atawa henteu, nu penting mah beuteung sorangan wae. Eta contoh jelema hirupna siga ceuli. Aya di dieu teu akur jeung dulur. Aya nu parasea jeung tatangga. Lamun aya ngaranan eta teh si ceuli. Kade ulah cerai berai, urang teh kada bersatu biasana saur abdi tapi dipiwarang langsung ku Gusti dina Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah Surahul Azim. Anu hartosna berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, ulah cerai
Katakan abdi sangat mengapresiasi perjuangan Sohibul Hajat sakulawargi Bapak Devi kali Ibu Rika, Bapak Gunawan kali Ibu Ai parantos ngayakeun acara sakieu megahna ngabungahkeun nujanten murang kali oge didukung dirojong ku para masyarakat sadayana. Ibu nyumpingan kana ieu tempat niat thalabul ilmi sasarengan eta teh ngabuktikeun bahwa urang ieu parantos ngamalkeun hirup kedah siga panangan dua silih asih silih asah silih asuh silih gotong royong dina kasae. Tepuk tangan heula kanggo Sohibul Hajat sakulawargi. Mudah-mudahan berkah pangaosan anu diayakeun ku Sohibul Hajat di dieu sakulawargi masing tiasa janten sebab ukhuwah Islamnya, ukhuwah watonnya urang sadayana masing langkung kiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kahartos Bu. Tah saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Kahartos henteu? Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam 40 menit teu kaharti wae maka ulah dituluykeun. Urang doakeun mudah-mudahan dina waktosna adi mas bade ngalaksanakeun akad masing digampilkeun sagala rupina masing dilancarkeun dihasilkeun sagala pamaksadanana masing tiasa janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah masing tiasa sasarengan istiqomah dina ibadah ka Gusti. Amin ya Rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalampatanana kumargi abdi masih keneh diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wargi hadirin kaum muslimin wal muslimat sadayana. Urang sadayana mudah-mudahan namanya urang akur-akuran sareng pada malan urang anu parantos kalangkung. Ponya kitu deui urang kedah dipajang di pidamel anu bade ka payuna. Mudah-mudahan